Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Panji ti kelompok hiji. Di dieu maksud abdi sareng rencangan bade ngajelaskeun perihal upacara sapitan. Di dieu urang bade ngajelaskeun perihal sapitan mulai ti definisi sapitan, runtuyan kagiatan sapitan nepi ka barang-barang nu kudu disiapkeun di upacara sapitan. Sareng rencangan abdi nyaeta Gafril, Rahman, Karin, Raisa, Azkia jeung Alia. Simpel nama muncak abdi sapitan teh salah sahiji upacara adatan pasker khitanan nu biasana dilakukan ku suku Sunda pikeun budak lalaki. Tah salangkep nama dijentrekeun deui ku rencangan abdi. Di dia urang bade ngajelaskeun definisi sapitan. Sapitan nyaeta upacara siklus kahirupan pikeun budak lalaki. Biasana dilaksanakeun ku budak lalaki dihandapeun umur 16 tahun. Sapitan oge dipikawanoh ku ngaran nyunatan, tetakan jeung sunat. Sapitan dimaksudkeun pikeun ngaleungitkeun sesuker atawa kokotor dina awak. Sapitan bisa dihartikeun minangka upacara peralihan budak ka tingkat kahirupan anyar, nyaeta transisi budak nepi ka sawawa. Kukituna upacara sapitan dilaksanakeun nepi ka budak umur 10 sampai 16 tahun atawa samemeh budakna geus gede. Tradisi sapitan miboga beda-beda pelaksanaan numutna kearifan lokal masing-masing daerah. Di dia abdi bade ngajelaskeun runtuyan kegiatan upacara sapitan ti kulawarga Rembung nepi ka Sinoman. Kulawarga Rembung ieu kagiatan dilaksanakeun pikeun nangtukeun poe keur sapitan. Biasana make weton atawa poe alus anu dibikeun ku sesepuh. 2. Ruangan nyaeta kagiatan gotong royong anu dilaksanakeun ku masyarakat sacara babarengan pikeun mantuan naon wae anu dibutuhkeun ku nu boga pangabutuh. 3. Ater-ater mangrupa kagiatan ngirim kadaharan ka masyarakat setempat minangka bagian tina doa syukuran jeung ondangan ti nu boga hajat. 4. Sinoman kagiatan gotong royong anu dilaksanakeun ku para nonoman dina hajatan ku cara ngalaksanakeun rupa-rupa kagiatan seperti ngadegeun tenda jeung oge ngalayanan sema bari dahar jeung nginum. Kacindakan nama upacara sunatan teh dilakukeun sangkan bobogana bersih tina najis. Ieu upacara teh dilaksanakeun nalika budak lalaki nincak umur 6 tahun biasana mah. Anu sok nyunatan budak eta teh biasa disebut bengkong atawa paraji sunat. Hatur nuhun kana perhatosanana. Sim kuring sareng rencangan nyuwunkeun dihapunten bilih aya kalepatan dina video ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ternuhun. Ngalanggin.